cek Imam Jalaluddin Rumi, mukmin anu maksiat di neraka bandingkeun jeung kafir ngeunahan keneh mukmin anu maksiat. Sebab naon? Teu ngarasakeun panas teh sakedeung. Sakedeung sampai 2 PK ditu mah ngeunah. Kumaha mah bisa ngeunah kos gitu? Lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka. Sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas cek Imam Jalaluddin Rumi. Sapoe panas, 2 poe panas lah. Urang ngajerit sakieu cek marah sakieu. Gas. Pasrah bae ka Allah. Langsung bae. Malah mah di neraka. Sana boga tasbih. Cak ahli-ahli neraka. Hoi. Yang tasbih di neraka keur ieu tolol. Deh kuari. Udah aing mah yang tasbih bae. Tasbih di mana? Tuh seuneu. Sugan bae nu mah tasbih budak. Sok sia. Sia jeung hanas bae sagala. Ieu. Aing sebenarnya tiba heula teh pangeran aing kan Allah. Sia ge sadoakan Allah. Heeh. Ngan aing mah ieu kan kajurung ku nafsu. Aing gaji murudaan. Rajaban aing milu nyaho aing. Ngan aing kajurung ku nafsu. Da kiai na ge aya di dieu kuari. Di mana? Geus terlalu ngomong. Aduh saya kurang nyaho pangeran teh Allah. Aing sering ngadengekeun urayan-urayan kiai. Cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunaheun. Geus aing zikir kuari. Cak ahli-ahli neraka. Keur ieu keur di dunia ente aing mah di dieu ge kajeun. Di dunia aing teh kaburu ku di neraka lah. Bisa anu Jalaluddin teh ya Allah ya Rabb. Sia dek nuturkeun hayu. Nek moal teh. Moal aing mah. Nya teh geus sakeu pararanasna. Aing ngeuk zikir bae ka Allah. Zikir ka Allah nya di neraka. La ilaha illallah la ilaha illallah. Cak malaikat sanu zikir eta. Cak ahli neraka tuh situ zikir bae. Hoi cak malaikat keur ieu zikir bae di dunia penting beurang Jumat kunaon di dieu lah malaikat ge makhluk ka ditu sia. Cak malaikat serem banget budak. Yes ya sakitu di neraka zikir bae panas bae sia di akhirat mah ulah loba omong indit. Aing mah aing sama sia ya mah paling yang nempoan doang jangan iskeun moal bisa sia. Cak malaikat sia bahasa mana sih? Eta bahasa terbagus sama sia mah. Bukan yang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya. Itu jadi zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Ngadak-ngadak ku husu-husuna tiis di neraka. Tiis sakieu. La ilaha illallah. Iya tiis. berarti bener kangjeng, berarti bener sahabat, berarti bener Al-Quran, berarti bener para aulia Allah, berarti bener para ulama-ulama. Ternyata di akhirat deh, di sorga, di neraka geti sekian lagi ya ngabejaannya na dakwah. Saudara-saudara ahli neraka seperjuangan, saat ini saya menemukan keindahan. Tolong kasih tahu yang lain, percaya atau tidak percaya terserah. Tapi ternyata setelah saya zikir terus adem. Sekali neraka bana iya sih. Lihat kulit saya. Tuh nggak terbakar kan? Jangan lihat aja Pendi. Iya bang, angus. Lihat ini. Cekina, masya Allah, ikutin saya. Ayo, waktu di neraka nyen majelis taklim. Majelis zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ramai di neraka. Tinggal Yahudi bae jeung Nasrani jeung kafir-kafir, teu bisa sanajan milu. Sadajan milu zikir tetap panas bae sebab teu percaya ka Allah tadina. Kita ieu Imam Jalaluddin Rumi nek nyaritakeun kafir mah abadal abidin sebab teu robah tapi mukmin zikir di neraka tis. Terus ramai kan di neraka teh tuh. Jalalikin. Malaikat Malik gandeng.
terus bae zikir illallah la ilaha illallah. Ya otomatis kan aya bukuna anu kudu 10 tahun, anu kudu 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Otomatis keluarkeun ya kamu udah harus keluar ke surga. Mualah. Keluar ke di surgamu. Cak balik surga ieu. Henteu cek yen. Kok bisa teu ya atuh ka surga kan maksudnya cuma tiis, atuh di dieu geus tiis. Masyaallah cak balik jadi kos kieu. Kabeh ngomong kiai nama tanu di neraka kiai na aya kiaian biasa. Kiai ini udah harus ke surga, ini udah apa namanya waktunya udah masuk ke surga. Kagak, udah saya di sini aja adem. Begini kiai, masalahnya bukan sekedar adem, di sana kan ada buah-buahan, ada minuman, ada bidadari. Lah nggak pengen, udah sini aja. Hese tah, datang ke duk dikeluarkan ke hese mun lain laporan ka Kangjeng mah. Itu laporan ka Kangjeng, ya Rasulullah Muhammad punat umat di neraka ndek kita ka surga embung kunaon. Kangjeng Nabi ge wih kunaon jadi ka surga jadi embung. Coba pariksa coba kan itu pariksa ku Kangjeng Nabi. Oh, kabeh Abu Bakar, Umar, Utsman ka neraka kabeh ku jeprakan. Mana kiaina ceuk teh. Saha ngaranna? Ayalah malu bejakeun. Cak aja kunaon dieu. Geus waktu ka surga jadi embuk. Jagina di neraka getis. Masyaallah. Sadaqallahul azim. Cak Kangjeng maha bener Allah. Cak kabehan teh sadaqta ya Muhammad. Bener anjeun Muhammad. Cak kabehan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak kabehan. Jadi zikir mah anti panas ulah-ulah kuari zikir jaga di neraka ge lamun dipasang zikir anti api mantap ketika maneh menghadapi seuneu ulah berani kana seuneu jadikeun diri maneh Ibrahim ketika maneh can jadi Ibrahim ulah ngadeukeutan seuneu bohewel sia ka jeung kumaha maksudna mah diri urang jadi kena Ibrahim eta bahasa Jalaluddin Rumi pohara ya Allah ya Rabb. Nah akhirnya cek Kangjeng Nabi kieu aya tempat-tempatna masing-masing ieu mah kuari maka salalorga bae lantaran loba kanikmatan anu sejen di surga ge ieu mah deuk ngabuktikeun bahwa zikir teh anti api berarti bener boro-boro dipasang di dunia cacak di neraka ge ari penuh keyakinan inget ka Allah masih kene tiis yang akeun atuh kumaha Kangjeng bae ai asli mah kami ge saya enggak surga subhanallah. Wah cak Abu Bakar titata dia tuh siap. Abi atuh bala betah sebenarnya mah. Atuh di neraka tiis bae. Aambeun mah tetep bae hangru. Ya akhirnya di surga. Nah, gimana jadi target zikir lain lalaga. Masyaallah karim.